hut gini itu entok meni karunya wa parabna. Yam. 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 Pangmalikan hut atuh mai. Naon sih, Mak? Pangmalikan hut itu pipiaran wa parabna. Embung araratel asup ka jero pabrikna. Meni kudu aing wae nu meuli teh. Ah, Berak urang geus gaya kieu asup ka jero pabrik meuli huut. geus tibang dijingjing ieu. Embung ah. Mani awa andeuleun pisan sia teh, kakolot teh. Batur embung mate ah. Hai itu bibiaraan aing, mani kuat karunya can manggi nyato. Yang satu hayu dia duitna. Ya, duit sakieu-kieuna ya. Nya. Beli 20.000 kade pulangana. Duit ratusan meuli huutna 20.000 mama. Eueuh deui sih duitna ngan salembar-lembarna. Eta ge menang pamere. Mana karungna? Pakai plastik wengke aya di ditu. Meuli 20.000 paling ibarat kilo. Dan yang satunya. Heeh, ayo. Lumayan ya duitnya ratusan kok erek dibalikin ini udah coba duitnya oke nyari ngomong teu boga duit wae Uyang seueur wae nya walila ti mah odah ieu teh masalah ieu puguh teu ngomongkeun ini odah PA teh Ari sia kunaon eta meni bareureum Uyang yam tempat usia ayo we sia mah doraka tah jadi we asup angin non kadinya dinya sia kamari nitnah wae batur mitna naon emang heusan nyana ge sigana mah teh lamun teu kanyahoan ku aing mah yah ya sia mah sok kitu wae kabatur teh sok mitnah wae ye dengekeun ieu pan sia tiba heula ngalayanan Haji Andi geus naon teh mantak sia mah teh dicapna ge anak jeung indung sarwana tuh dah cap gome kali main ka mana arek meuli huut ye eta pabrik Haji Andi muka teh sih ya geus lila manehna boga panyakitan oge angin sebel dah kan ini teh aing mending geus geulis kieu cenah meuli huut enakeun atuh jabani maneh eta sendalna mending geus alus ya ya pakai sendal jungkung meuli huut nya pikir tapi aing teh penasaran kunaon sih aing diberi duit 100.000 mamane lo berpikirnya heueuh aing heran aing ngomong teh boga duit wae nya tadi we cenah meuli huut cenah ieu cenah balikeun cenah huut cenah duitna teh ratusan jabar ratusan ge meni heuras keneh deui jegjer eta duit di mana sih teu apal waing di teangan dihandapeun kasur ge eueuh sugan muja induk sia sia mah aya wae mun muja mah aing sebeunghar mah kos batur Yam, balangsak yam, wae maneh balangsak wae emang teh hayang muja yam henteu muja naon sia dek pake badalna geus moal peren-peren ngawangkung sia mah kayak dicerekan ini odah deui ge sosim Jang, mana saya sih? Bu, saya mau ke rumahnya Ibu Haji, ibu saya. Boleh panggil ibu panggil aku tante Asmiranda. Tante Asmiranda. Emang ibu kamu siapa? Ibu Haji Tini, kamu tahu? Oh, Ibu Haji Tini. Iya. Oh iya. Saya nyaho orang mah Ibu Haji Tini teh mandul gini boga anak. Saya dari Jakarta, Bu. Jakarta. Iya, saya diurus sama nenek saya di Jakarta. Oh. Sampai saya kuliah sekarang dan sekarang saya mau ke rumah ibu saya, Ibu Tini. Oh, Iya. Permisi dulu ya, Ibu. Iya. Tunggu sebentar. Jangan panggil ibu panggil tante. Iya, Tante Asmiranda. Oh, Bu Haji teh boga anak. Saya nyaho urang mah da Bu Haji teh randa. Disalakin teh heula apanya?
Ibu. Kenapa nggak ngasih kabar? Aku kangen ibu. Aduh ibu mau Kenapa kemana? sih nggak ngasih Aku kabar? kan mau ngasih kejutan sama ibu. Oh iya, mau ngasih surprise Iya. berarti ya? Ibu makin gemuk aja ibu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah ada rezekinya terus. Alhamdulillah. Ibu mau Nah, kemana? Mau nagihin. Ayo pulang aja. Pulang yuk. ya bu ya. Ayo. Aku kangen sama Ayo. ibu. Lampunya makin seru aja ya bu ya. Iya, makin tambah ini bagus-bagus Iya. rumahnya. Oh iya, nenek gimana kabarnya? Nenek alhamdulillah baik. Soalnya udah lama nggak ada nelpon. Iya, soalnya dia HP-nya udah nggak ada. Mau nelpon pakai HP akunya nggak punya nomor ibu. Oh, Ya udah jadi sekarang aku yang kesini bu. alhamdulillah ya langsung ketemu ya. Aku kangen masakan ibu. Ayo pulang yuk, orang masak yuk. Iya, tapi Bimur udah punya rumah bagus. Bu Haji, Si Bella. pasti menjeng berondong kieu. Nya boga berondong kasepnya. Saha Bu Haji eta? Ih, kaboga Bu Haji. Kolot-kolot dae ka anu ngora hayang di eretan sia ke beak sia bandana sia. Iso. bu. Tuh, dengekeun. Salah sangka wae. Emang Bu Haji boga salaki kitu? Ya boga lah baheula. Baheula. Ayeuna mah lengo. Kasep geuning ya Bu Haji. Nya eueuh. Saya Asep bu. Asep, oh si Asep mah kos tukang gupet teh nya. Kamu beda wae, ieu mah kuliahannya ho. Kuliah heuh si Dikuliahkeun ku Ninina ku Akina di Jakarta. Bu Haji, Bu Haji Lain. loba duitage koret. Ya kone Ninina Akina ge loba duitna. Kade aku si ieu nya Bu Haji nya. Heeh, jaba si ieu mah genitnya bela dumukna baheula ge ke raya dulur Bu Haji di Jakarta. Oh, kade jelema kos kitu mah tah kade diembat teu wae deui. Moal dijaga bener-bener. Oh, ayo tuh nya Bu Haji nya. Ayo. Siem siapa bu? Ada tetangga kita, centil banget dia kalau lihat cowok ganteng ya kayak gitu. Ayo. Nah, ini rumah ibu, Sep. Rumah ibu udah bagus bu. Iya, alhamdulillah ibu selalu ada rezekinya. Alhamdulillah. Ayo masuk aja yuk, istirahat yuk. Assalamualaikum. Ayo keliling ke sawah yuk, lihat sawah kita. Ibu punya sawah? Iya, alhamdulillah ada buat makannya. Sekarang ibu maju ya. Lumayan, alhamdulillah. Ayo bu, jauh nggak bu? Enggak dekat. Bentar, pintu itu ditutup Oh, iya. dulu. Oh, so. Ini pakai sendal aja biar gampang jalan ke sawahnya. Iya bu. Ayo bu. Ayo. Sejuk banget bu. Iya ya, enak ya. Iya. Darah kampung. Bu Haji, Nanya, kata budak anak sasi sebenarnya. banyak anak Bu Haji emang kunaon? Apa sih pentan Bu Haji? Bu Haji kan resep Astagfirullahaladzim. berondong, Iya, gitu loh. enggak gitulah. Saya anaknya bu. Oh anaknya. Iya. Tapi kan saya nyaho orang Bu Haji. Untuk boga anak bes. Akte Gila. lahir na ayah iya, besing terpercaya Saya dari mah. kecil bu ke Jakarta ikut nenek saya. Oh, Iya. ikut nenek kamu. Iya, sekolah di sana, Iya. kuliah sampai sekarang kuliah di sana. Kirain teh kamu simpenan Bu Haji. Ayo wae sieu Bu Haji kan mah. loba duitnya pasti ngingu gendak. Ya Allah, iya mah hayang mah kawinnya Bu Haji. Loba nu rek ngawin ge ya. Ya Allah, Bu Haji kan loba duitnya. Iya. Beli nu kumaha wae, modal nu kumaha wae ge pasti kabeli. Ya kayaknya kita numpuk ka duit nah hungkul ya. Ya bae atuh Bu Haji, nu penting mah titelna. Sieu masuk gitu Geus kolot Bu Haji mah. Ini sih Bu Haji urang arek ulin Ayo ya rek anter ningali sawah cenah. Ulah genit. Mane masuk kebiasaan. Awas ya. Genit itu anak. Emang kayak gitu ya bu kelakuannya? Iya pasti kalau lihat cowok ganteng ya kayak gitu genitnya.
Cici ke mana wae karena Aya wae ngerem tar ka mana-mana. Sekali-kali ngegosip di dia jeung si Kang Bella. gibah wae dosa tahu. Ya kunde dosa mah urusan engke. Kok si ieu mah gosip malu jeung si Bella. Datang. ngomongkeun nya. Tuh. Kita mah nyaritakeun. Ieu aya gosip nu Tuh, Tuh, kan mah bener jadi wae. gosip. Tukang Nah. gosip mah beda wae. Bu Haji nya bogeun berondong ngingu berondong, guys. Piraku Bu Haji jeung brondong mana mah ngagosip wae. Menita percaya, menita percaya bambang urang can ka tanah suci. Karuana sih jeung si Bella. Jeung si Bella mah 11 12 tukang Wah, gosip euy, kabeh. Bu Haji meni paparendeng jeung borondong. Nya buat dulurna buat naon Oh iya maneh teh. Seger banget cuacanya, Bu. Iyalah, namanya udara kampung, nggak kayak di kota. Di kota kan polusi melulu. Jadi ini semua sawah Ibu semua. Iya, alhamdulillah. Bentar lagi panen, Bu. Iya, ntar buat bekal anak cucu lah. Ah iya, ngomong-ngomong mau lama di sini nggak? Paling besok juga pulang, Bu. Iya, tambahin lah, jangan semalam doang. Soalnya besok mau ada kripsi. Iya. Kirain tuh mau lama di sini gitu. Nanti kalau libur panjang, kalau nanti main lagi, Bu, ke sini, Bu. Iya, ntar ya, ajak sekalian nenek sama kakek ya. Siap, Bu. Ayo tuh yuk, orang ke sana yuk. Menurut BMKG oge eta mah kabogohna lin anakna eta mah era we ku umum ngaku-ngaku anakna. Ah, mana jelas meureun bogohnya ke geusnya. Ah, bogoh. Udah sok itu ieu siang ke Ah, sing jadi jelas fitnah maneh maneh. ngagosip. Urang mah teu fitnah emang fakta. Ece. Gosip ka Bu Haji maneh pada mah bogoh. Ayo ngagosip wae nya. Datang deui, Wae, datang deui wae. Bella. Parah komo ieu mah. Sia mah katinggalin gosip ka tinggalin info. Si iem bogoh eta teh lain Bu Haji teh. Yang kona bicici aya di dia biasa nage tara di dia aya di dia aya nama Ciisnya. Nya urang mah Oh, nya. keur ulin ka biis. Bicici emang jadi kabawakeun nya. Ajeng mana tati luar ngagosip ke Eh. Bu Haji ku aing Ya, bejago. jangan tinggal gosip ya Bu Haji teh ayeuna mah ngingu gendak berondong Anakna teh hidang eta mah anakna. Tahu sama. Ieu mah. Makanya ho aing mah Bu Haji teu bogeun anak ti baheula ge teh aing leutik ge nyaho Bu Haji sorangan. Ya eta mah anak pulung buat teh anak menang di mana. Tadi ge meuni parerendeng. Geus intina mah maneh bogoh, maneh Ku aing bejago sama Bu Haji tah tiluan tah. Eh, urang mah Ya, gitu. maneh darah tengah gosip. Urang mah duanya tadi Urang mah kayaknya. tadi tengah gosip. Oh kona bicici mana di kidul nepi-nepi ka belah kulon. Oh, nya Kan urang ka baiknya. biis we, tukang gosip mah beda wae. Batur ngagosip. Tuh, maneh Geus urang harus balik ah. bener ah, ngaganggu wae. Inu melihut teh kulila-lila teuing sih. Pipiaraan kaburu modar manten ieu. Sanggup mah meninggut asak ieu. Kitu malulu sih ieu mah. Hayangna teh dicari kanan wae. Ampun teuingan. Teu diteang mah moal kabalik si ieu mah. Meni kabina-bina teuing meureun si iem. Hayangna teh dicari kanan wae. Aing bebeja ka Bu Haji. Pasti dah bicici jeung si Iis mah nyalahkeun teh aing tukang gosip we. Ntar kalau kesini lagi ngasih kabar ya, Iya, Ibu, siap, Bu. biar ibu siap. Hai Bu Haji tuh digosipkeun oge tuh ku si eta si Iem Pulang duluan bicici. ya, pulang duluan, ntar ibu nyusul ya. Ya udah, pulang dulu ya, Bu. Iya, iya. Yo. Itu bicici. Bedengar lah siapa ngomong teh anak aing Nya eta kene. kuat sih ah. Itu bicici tuh si Iis si Iem ngagosipkeun cenah eta gendak Bu Haji tadi. Astagfirullah, si ieu mah kitu Oh, marulu. ganti nama uing temitna ieu nama nyaan tadi si Iem ngomong. Soalnya kayak kali-kali mah ngomong anak Bu Haji eta teh akte kelahiran Siapa age aya. age. Cenah Bu Haji eta teh cenah eraeun ku umum cenah kitu tadi si Iem ngomong dag-dag na Bu Haji. Oh neng kan mereka tempo-tempokeun akte lahir nage bising Ih, geus kepercayaan. ayeuna bae mah. teang we ka mao dah ka ditu tuman sia ke Bu Haji nepikeun ka ditu sia ka desa mana kitu sia. Kuning banget sih emang emang nage Aya hirup susul ka nage. ditu nya. Ayo tuh. Heeh. Puas ah ku aing hajakeun ame gelut lah. Aing wae gelut jeung Nini Odah. Pirakunya Bu Haji berondong ya. Heeh.
sih kira-kira tuh sih Kayak kayak bajakan orang di rumah gosip. di pelan aja. Katanya bajakan urang ngagosip Iis. Orang penasaran wae jeung si Bella jeung si Ian teh. Pada kamar ratu gosip. Jam si Ian mah 11.12 komo. Kita nyalakan Bu Haji kan. Sok mah. Si Iis. Bu Haji ke mana? Tinggal di siem tuh. Tadi Apa kadang ayahnya? tapi geus mangkat. Mana ke mana? Kuman banget eta budak tinggal nyebar wae gosip. Tadi ngomongnya. Nyapugu si Bella oge bebeja. Jeung si Bella jeung si Iem nya tadi ngaromong mau berondong Bu Haji. Masa sih? Oh, anak Bu Haji eta emang di orang di bawah nilina. Gosipnya. Urang mah teh nyahonan ku aja. Yang teh nyaho urang. Orang mah rek eta we rek nuduhkeun akte ye. Tanda bukti kelahiran budak. Eta budak duaan tapi tukang gosip. Oh, goblok banget. Eta anak Bu Haji anu di mana? Di Jakarta di bawah nilina kerorok teh. Dikuliahkeun di ditu. Encan. Edokeun aja adik urang yuk. Nya ayeuna mah isukannya balik. Oh, jelas sugan Oh, aya oh. ke. Yang ene dicodong. Sugan ge poe minggu pere urang tita ka dieu deui nya. Banyak kayak urang adik urang kita balik heula. Oh, da main nama kuliah ge geus bari gawe. Oh, yang penting atuh. Heeh. Aya urang jadi kan jadi bebesanan. Insyaallah Kalau lah. eta Bu Haji rek ngadaget sih ya bapak rek ngeangan besan. Dua nana. Dua nana ih daripada digosipkeun si Iem hayo mengkena urang tiluan tong bebeja ka si Iem kayak bisi nyorobot. Aya tuh ah. Hayo. Ketengan siem ah. Bu Haji. Cari kanan. Siap. Jeung si Bella. Tuh kan bener Bu Haji mah hadena urang teu ngomongkeun ya. Ayo rek balik can nyanggu salah urang mesti balik. Tah sia rek ka mana? Mana hutna? Ma, pabrikna teh tegiling tadi teh Untuk ngagilang lain balik kayak lah kadi aing mah ngalalengkur nungguan. nya batur hayang ngaladog heula mah teh. Itu mau dikuatan naik malo dari tuh hayam aing. Tidang sia teh. Nya batur hayang ulin heula mah teh. Kebiasaan banget tadi di titaku kolot teh. Mana duitna? Duitna mana? Oh, wo beak tadi meuli baso, meuli chicken. Batur duit sakitu-kituna sia teh. Mau loba duit teh oge dihandapeun itu tuh, dihandapeun kentong. Banget sia Ari ngomong kita gak duit wae, tempona mah loba duitna. Gak ada pisan ari di titaku kolot teh. Pugu pabrikna tutup nyaman mah meuli nya mah kacorangan, teu percaya mah. Belanjaan ka mana? Duit ka mana? Tuman banget. Terus kumaha mau nyatu? Aya mau nyatu pipiaran aing. Bere arone mah loba aron ieu tuh. Sia mah kitu mah lulu iem ka kolot teh. Ngalilieur wae kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enan Bu Haji. Mana tas si mana Yam tadi Yam? Entas ulin. Itu tadi bebeja si Bella pajar teh mana nyebar gosip doae. Gosip naon sih Bu Haji? Para rusing da. Yang para rusing mana mah pusing ijian sorangan. Gadag sieu mah. Nyeun wae masalah. Naon di wae Bu Haji? Eta aya anak Bu Haji di Jakarta pajar teh cenah inguan Bu Haji. Teu hideung geuning sia. Anu keur ieu orok beureum kene dibawa ka Jakarta ku nini encar. Oh, Mak. Gusti geus bujang meureun ayeuna. Ya pugu bujang itu aya balik. Terus naon urusanna jeung si Iam? Pajar teh cenah eta ka bogo Bu Haji cenah. Terus tunjung sia teu Dah hidang. nyawing mah teh nyaho mate, da meuni gegendengan wae leumpangna. Nya pantes ya ngaranna kolot jeung anak ka, jaba mang tahun-tahun teu kapanggih. Ari teh nyaho caritana ngajedog ulah sok ngagusap gosip wae. Ya, tempo kumaneh besing teu percaya mah ye akte lahir tanda lain sarua di dia aya kabeh. Oh, geuning Bu Haji. Ya mentak ulah sok nyebar wae gosip. Nikos ibu PKK wae sia nempo segala nempo kakak-kakak teh hidang. Oh, eta teh mah. Jadi Pak. Oh, nya batur jelema teh nyaho mate Mentak ge iya geura ulah sok beuki teh ngagosip teh. Lain boki Bu Haji, urang mah da teu apal. Tingalikeun kali-kali deh mau dibere nginjem duit ku Bu Haji. Bu Haji Adenya, mah da sia teh. maju we. Butuh wae oge. Ayo mah. Kurang kumaha eta Bu Haji ka sia teh hidang. Mama teh bang kitu ge meuni diperpanjang wae Terus dahar Teu ngomongkeun ini odah PA teu. Hari sia kunaon eta meuni bareureum. Iem Iem. Siapa tuh? Tadi aku sih Iem nya beurnya. Tadi amprok ke jeung sieum. Habis ya.
ngomong tadi. Oh, tuh ngomong. Oh, jas iya. Loba nu rek ngawin ge ya. Ya lah Bu Haji kalau duit beli nu kumaha modal nu kumaha ge pasti kabeli. Ya kayaknya teh numpuk ka duit nah hungkul ya. Ya kan Bu Haji nu penting mah nempo diemprot nah. Hidung geuning sia. Anu keur ieu orok kene teh dibawa ku Ninina. Ku Nini encar teh ya. Jangan sih ayo aneh-aneh ya. Ada hati sih. Anu keur ieu orok bareng dibawa ka Jakarta ku Nini encar teh ya. Jakarta.